Panganten pamirsa dina dinten ieu, urang bade nyangkin warta ngeunaan usaha kuliner nyaeta Warung Mentari anu aya di Kota Bandung. Ayeuna jadi salah sahiji warung anu seueur pengunjungna. Ku jentre urang langsung ka reporter di lokasi. Assalamualaikum, hai Sobat Seven. Dinten ieu, Abi sangananya cangan Abi bade ngajak kulineran. Nah, di tukangan Abi teh aya tempat makan anu raos, anu nyaman, sareng hargana teh ramah kanggo kantong pelajar. Hargana teh mulai ti 2000-an. Mirah pisan kan teh? Mirah pisan teh komo deui ieu posisina teh aya di pusat Kota Bandung. Nah, di tempatna teh Warung Nasi Mentari. Hayu teh urang asup urang cobaan mamana. Warung Nasi Mentari nu aya di Jalan Riau ieu teh nembe pisan dibuka. Nah, warung nasi ieu teh nyandak konsep penyetan prasmanan nu nyadiakeun loba pisan pilihan. Arurang tiasa milih menu sakahoyong urang. Tah ayeuna hayu urang tingali kana cara masakna. Hayamna teh diungkep heula saterusna digoreng supados bumbuna tiasa nyerep ka jero dagingna. Hayamna ieu digoreng dina minyak anu loba sangkan asa ka jero-jerona. Teu kungsi lila menu anu dipesen teh tos janten teras langsung disajikeun ka pelanggan. Tah ayeuna hayu urang simak reviewna. Tah di dia urang pesen menu nu dipesen tadi. Selanjutnya ada 2 varian sambal. Anu kahiji teh sambal tomat, Ieu sambal hijau. terus urang teh pesen menu ayam, Tempe mendoan, tahu, jeput goreng, kulit goreng. Kalau mana gratis ya guys, sareng es oge gratis. Lami-lami just langsung urang eksekusi. Jadi, menu di warung nasi Mentari teh raos pisan ceu. Ayam gorengnya liat garing di luar, tapi di jero mah tetep hipu. Bumbuna oge nyerep nepi ka jero daging. sambal nobi jadi andalan pesan cil. Lada, tapi tetap guna pada letak. Kejeul, jeput oge asin. Tur pas pisan gitu dipadukeun sareng sabun hadeuh. Tos saya deui geuning teh mama. Raos pisan teh mamana. Tah, tempat ieu teh bersih pisan ya teh. Sareng meja sareng bersihna teh disusun secara rapi. Suasanana oge nyaman pisan pikeun urang makan sareng keluarga ataupun sareng rencangan. Terus pisan teh, warung nasi Mentari teh cocok pisan jadi rekomendasi tempat makan anu murah jeung ngeunah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abdi Denis, salaku reporter bade nanyakeun tentang hal-hal nu aya di warung. Saja. Bener teh? Ya, Satanana sareng teteh saha kana teh? sareng teteh Tata. Teh Tata, punten dek nanyakeun beberapa pertanyaan soal warung ieu. Bisa dijawab teh. Biasa. Nu pertanyaan nomor 3 teh. Naon kaunggulan utama nu ngabedakeun warung nasi Mentari jeung warung nasi sajeun di Kota Bandung? Mohon pami di warung nasi Mentari ieu teh kaunggulanna aya di nasi cikurna. Nasi cikur teh sapartos nasi goreng anu kena bakal digoreng di sareng kencur, bawang bodas, sareng cabe paginten. Seperti rempah-rempah gitunya. Mohon. Kita nu paling bestsellerna di dieu Mohon. berarti. Oke, pertanyaan nomor 2 teh. Saha wae nu jadi target utama pengunjung warung ieu teh? Target utama nama paginten pegawai-pegawainya. Nu di sekitar dia berarti nyatanya. Mohon. Oke. Pertanyaan nomor 3. Ieu teh alamat warung itu lokasinya di mana sih? Ieu teh di Jalan Riau nomor 42. 42. Selanjutnya dirasi teh waktu pangrame-ramena pengunjung datang ke warung ieu teh. Panginten tabu 12 atanapi waktos-waktos anu istirahat pangintennya anu karyawan-karyawan bade emam panginten Jam-jam makan siangnya berarti Mohon. nantinya. Oke. Nah sih teh warung nasi ieu biasa ngajaga kepercayaan pengunjung di tengah
lobana persaingan usaha kuliner di Bandung ini? Panginten kan iya ge nembeannya nembe ieu muhun. Nah, sapertos kitu panginten arurang ngajagi tinu rasa, harga panginten dijamin lah gitu Pak. Jadi lebih ngejaga ke kualitas Muhun keamanannya. kualitasna. Nu terakhir teh pertanyaan terakhir. Kumaha cara warung ieu ngajaga kualitas rasa, kebersihan, jeung pelayanan sangkan pengunjung tetap puas serta hoyong datang deui ka warung ieu. Kami nu kitu panginten arurang aya SOP-na Jadi arurang kumaha carana kada ngajagi eta SOP supaya paten gitu panginten. Jadi pengunjung lagi puas gitu ya. Teh? Muhun. Oke teh. Hatur nuhun ya teh. Hampura nganggo waktu Kesalian. Hatur nuhun kana laporana mugia warung nasi mentari tetep tiasa maju sareng janten inspirasi kanggo pengusaha anu sajana. Mugia mangpaat kanggo urang sadaya. Wilujeng sonten. Hatur nuhun.